anu salajengna saur sehatin dina diri urang teh aya syahwatil kalam. Syahwat kalam teh da kahayang ngomong. Terutama ibu-ibu. Punten saur ahli sauranya tong aneh lamun ibu-ibu cerewet. Tong aneh. Ibu tong aneh lamun bapak-bapak jempe wae. Nama dah tos dipasihan ku Gusti Allah kitu watakna. Ibu-ibu mah minimal ibu-ibu teh kedah gaduh dua sadintenna kedah ngaluarkeun 20.000 kata. Ibu-ibu lah. Mun paling 5.000 kata. Saur ahli cenah teh teuing sakumaha penelitianana eta. Ngan ibu kurang tina 20.000 kata, ngungsi ibu-ibu mah. Mata lamun ibu-ibu haben we baca pantes dah watakna ibu-ibu, tapi mun ibu jumpe weh di paratoskeun disangcikeun teh awewe laki teh. Jadi ibu pasti dana nyarios kitu naon bari dipasihan watak mah sapatos. Tapi eta syahwat eta teh nyarios teh kedah dijagina ulah nyarios urang henteu mangga nyarios. Kan asumtu jempe langkung sae. Kayak non di mana indalah hajat nalika urang gaduh hajat. Nah, urang nyarios teh mangga, tapi anu kasayan asum al kalam cariosan anu teu nganggo syahwat teh nyaeta cariosan anu bisidiki. Saerosan nu sae mangga nyaos kasayan mah. Sok ibu ngobrol di masjid di madrasah sing panjang ngobrol teh. Sing panjang teh naon nyarioskeun kasayan batur. Oh sok tara kitu. Pasti anu betah mah ngomongkeun kagorengan batur kitu dah. Ayeuna balikeun lamun eta kalimul tina syahwat mah nyarioskeun kawon batur, lamun tina akama nyarioskeun kasayan batur. Ngobrol di masjid, tetangga anu suka pangaosan teh obrolkeun, si anu mah sumpi ka pangaosan teh tiungna geus sae hayung yun, saekeun kaseanana. Bari eta teh ngaos ge apa naon meser tiungna ge meuni bari naon? Bari nikreuh tapi tiasa barokah di rezekina. Dugikeun kasembatkeun kaseanana padahal teu kitu-kitu teuing. Tapi urang disadean disaekeun eta bisi nyaikeun kasayan batu. Ngan lamun ngawonkeun we eta syahwat.